Aduh, geus beurang nih ya. Cuaca cerah kieu isuk teh. Pak, pak, pak. Karena ya geuning isuk teh rada cerah kieu ya. Bari jeung loba pararusing oge duh. Ari aing asa teh aya hirup leutik kamalinaan pisan. Pagawean nu nitahna rajeun aya nu nitah duitan teu pira ngore 8 rajeun nitah jelema teh ngepel jalan musim hujan kieu bararecek cenah pokna teh aduh asa kulieur aing mah euy nalanganana ieu kumaha ari geus kieu ye hirup aduh kudu jabaning ieu teh sungut can manggih kopi can manggih udud aduh beak kawas kieu mah ieu kamari boga duit saeutik oge kalah kabeak dihakan lanas andalkeun ngaju ka warung wal nu mere beungeut kasep kawas kieu mah ganteng anjing duh kalah lieur sing sireumeun kanu tukur ieu teh lieur deui kanu mata lah nyaho geus kieu mah lah rek hees wae beuteung kalah peurih meureunan kamana nyajig ieu lampah deka alah sebut kibeurang wae geuning ieu hari teh mendingan ulin aing cuci mata di terminal mah loba jelema nu ngajagolan emas gareulis belek teuing wae ieu mata dah kararugu mana indungna geus nya nyeuseul sarung mending geus asa butang ieu sarung doh dua indungna mananya eueuh kitu keur ngalacai aing mah ge kumaha cenah teh loba-loba teuing ieu asa teh cenah da buat leutik ieu geuning cenah teh kieu hah alah palingan nanti balik ngomong bener nama cenah teh tibalik kitu ampun deka ceng manggihan siunan teu hah nya kemana eta jelema burung teh nya tadi tuh ka dieu meni geus capek ieu neangan siunan aing mah neangan siunan eueuh nya kumaha ieu lalampahan tebanding geus beurang kieu beuteung lapar neang kejo lah di mah masugan anu nyayagikeun madang lah sugan aya nu nyayagikeun aing mah alah buduah deuleuh eta kejo nah ieu ari geus kieu teu ngejo meureun aduh ieu naon di kurungan aduh gan ukur jengkol wungkul alah hakan wae ku aing gitu sekalian jengkol teh wah dihakan matak seubeuh meureun sapiring oge lah sebuah meureun lah ngaka jengkol mah saking oge piraku teuing ieu teh jengkol teh loba asa berapa puluh mah tuh digares ku aing mah kabeh jengkol aing mah ieu geuning euy teu make kejo teh jengkol teh ngeunah kumaha kitu hambar aduh tat keungap kieu doh alah hiji deui euy jengkol teh kagok kitu ku aing kagok beakeun naik ku aing malah geus lah seubeuh aduh leungap
ulin kasih Sukmadi kayak gitu. Tapi tadi di sini. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kajero bukakeun we panto. Aduh. Deka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ka dieu. Nah, mana? Aing kacainya daguan. Daguan kunang. Aduh. Kunaha mana ya Sukmadi? Pelengkang-pelengking gitu tiga cacing Alaska bari jeung bari nyekelan panyuguan. Halah. Aduh. Halah. Aduh. Halah. Ka maneh ngan haduh halah we. Nya padahna kunaha? Aduh, Yunan aing teh. Ieu teh tepuguh rarasaan. Hayang ngising teu wer. Hayang utah henteu cerut. Hayang ngompol hayang kieu oge henteu cerot. Wae maneh yang kanaon tadina penyakit nu kitu mah da lain penyakit jelema. Ari sia aing ngomong, abong lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata, nyaho sakieu heureung aing teh nyeri segala rupa. Wae maneh moal maneh kasurupan jurig kaweni mah. Aduh, aing maneh nyayunan, sakieu aing teu puguh rarasaan. Jabani ieu beuteung geus nyelekek teh wae asa disinso deui wae. Aduh. Bingung ge carana nama tuh. Tadi nama aing rek ngajak ulin nih ka maneh. Sugan teh boga penyakit. Bawa ka ditu maneh ka bidan bisi gejala burut. Wae na ari sia.